Warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo pangajaran K2, bab 2 kelas 11, nyaeta sisindiran. Sisindiran teh asalna tina kecap sindir, hartina omongan anu dibalibirkeun, henteu langsung kana pamaksudan atawa henteu tokmol. Sisindiran itu asalnya dari kata sindir, artinya ucapan yang tidak terus terang, tidak langsung ke maksud, atau tidak blak-blakan. Dina sastra Indonesia mah sisindiran teh sok disebut pantun. Dalam sastra Indonesia, sisindiran itu sering disebut dengan pantun. Ya, jadi sisindiran itu adalah pantun. Baheula mah aya nu disebut tradisi tempas sindir. Dulu ada yang disebut tradisi berbalas pantun. Sisindiran mangrupa karya sastra wangun ugeran atawa puisi. Sisindiran berupa karya sastra bentuk puisi. Dina sapada diwangun ku opat jajaran atawa padalisan. Dalam satu bait dibentuk oleh 4 baris, ya. Jadi dalam satu bait itu ada 4 baris. Unggal jajaran diwangun ku 8 engang. Tiap baris dibentuk oleh 8 suku kata. Jajaran kahiji jeung kadua mangrupa cangkang. Baris pertama dan kedua berupa kulit, ya, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan sampiran. Jajaran katilu jeung kaopat mangrupa eusi. Baris ketiga dan keempat berupa isi. Nilik wanguna sisindiran teh kauger ku, ya, melihat bentuknya sisindiran itu dibatasi oleh yang pertama purwakanti. Purwakanti itu apa? Purwakanti teh sasaruaan kecap atawa engang. Ya, persamaan kata atau suku kata. Persamaan bunyi, ya. Bunyi dari kata atau suku kata, ya. Anu kadua jumlah engang dina unggal jajar atawa padalisan. Ya, jumlah suku kata dalam tiap baris. Ya, itu tadi ada 8 suku kata. Anu katilu jumlah padalisan dina unggal pada. Ya, jumlah baris dalam tiap bait. Ya, biasanya ada 4 baris dalam satu bait. Ya. Ada juga sih yang 2 jumlahnya itu nanti kita pelajari lebih lanjut, ya. Kukituna sisindiran teh kaasup kana karya sastra wangun ugeran. Dengan demikian, sisindiran itu termasuk ke dalam karya sastra bentuk puisi. Mun ditilik tina wangun jeung eusina, sisindiran teh bisa dipasing-pasing jadi 3 golongan. Jika dilihat dari bentuk dan isinya, sisindiran itu bisa dipisah-pisah menjadi 3 golongan, yaitu rarakitan, paparikan, dan wawangsalan. Malah aya oge nu nyebutkeun yen tata runcingan ge kaasup kana sisindiran. Malah ada juga yang menyebutkan kalau tata runcingan juga termasuk ke dalam sisindiran. Ya, tapi yang utamanya itu ada 3. Ya, rarakitan, paparikan, dan wawangsalan. Ya, tapi bisa ditambahkan lagi dengan tata runcingan. Anu kahiji rarakitan, yang pertama rarakitan. Rarakitan asal kecapna tina rakit atawa sarakit, anu hartina sapasang. Rarakitan asal katanya dari rakit atau sarakit yang artinya sepasang. Tangna disebut rarakitan lantaran aya kecap anu sarakit atawa sapasang.
Maksudna nyaeta aya kecap anu dibalikan deui dina cangkang jeung esi, utamana kecap mimitina. Ya. Sebabnya disebut rarakitan karena ada kata yang serakit atau sepasang. Ya. Maksudnya yaitu ada kata yang diulang lagi. Ya, dibalikan deui itu diulang lagi. Dari dalam kulit atau sampiran tadi dan isi. Ya. Utamanya kata mulainya. Ya. Ditilik tina eusina rarakitan teh aya nu piwuruk, silih asih jeung sesebret. Dilihat dari isinya, rarakitan itu ada yang namanya piwuruk, ya, silih asih dan sesebret. Piwuruk eusina nyaritakeun perkara nasihat atawa papatah. Piwuruk isinya menceritakan perihal nasihat, ya, tentang nasihat. Anu kadua silih asih, eusina nyaritakeun perkara kanyaah atawa kasih, cinta, ya. Silih asih isinya menceritakan perihal atau tentang rasa sayang atau kasih cinta, ya. Sesebret eusina teh banyol, heureuy atawa humor, ya. Sesebret isinya itu lawakan, bercandaan atau humor, ya. Nah, ini adalah contoh dari ketiga rarakitan itu, ya. Yang pertama adalah piwuruk, kemudian silih asih, sesebret. Contoh yang piwuruk itu salila milu kadinya teangan roda padati, salila hirup di dunia teangan ilmu pangarti. Kurang lebih artinya selama ikut ke situ carilah roda pedati. Selama hidup di dunia carilah ilmu pengetahuan, ya. Nah, di sini ya baris pertama dan ketiga itu serakit, ya. Serakit. Sama, ya. Nah, baris kedua dan keempat itu juga serakit. Ya. Kemudian contoh dari silih asih, ya. Batur mah make celana, kuring mah kabaya wae. Batur mah jalma kaya, kuring mah sangsara wae. Kurang lebih artinya, orang lain mah pakai celana, saya mah kebaya saja. Orang lain mah